Rusia kota Moskow walungan Kotlovka. Aya saotik pisan cai. Katembong jelas dasar walungan teh datar. Nalika cai ngalir di hiji tempat pikeun lila dasar datar kabentuk. Cai na nyauseun lewih bang pisan lungkawi. Inget handap datar tur horizontal. Basisir ampir nangtung. Urang teuleum ka jero waktu. Hayu urang ngalengka ka zaman baheula. Sakabeh pesawat ieu mangrupa urut handap walungan. Aya handap modern aya. Sareng ieu mangrupikeun dasar walungan kuno. Samemena loba cai ngalir di dieu. Cai ngahuleng. Kawas walungan modern. Tapi jangkungna basisir kuno ieu leuwih gede. Hayu urang naik tangga panjang. Hayu urang balik deui ka zaman. Di luhureun urang manggihan wewengkon datar. Kai ngocor ka dieu oge. Cai dikumbah leuwih handap datar. Jong manehna motong ngaliwatan beng lungkawing. Cai pangkolotna ngalir di dieu. Sabaraha tong kapengker tempat ieu mangrupikeun dasar walungan, satangkalan bakal ngabejaan urang. Tangkal ieu umurna paling lami 200 tahun. Aya seueur tatangkalan anu ketebalanna sami di dieu. Nalika seueur tangkal anu kandelna sami tumbuh caket dieu. Ieu ngandung harti yen tangkal ieu tumuwuh dina waktos anu sareng. Di dieu aya deui tangkal hebel kandel. Sareng seueur deui tangkal sapertos kitu. Tangkal henteu tumuwuh dina cai. Tangkal mimiti tumuwuh nalika wewengkon garing kaluar. Ieu ngandung harti yen 200 tahun ka tukang aya cai di dieu. Tapi tuluy caina turun. Cai turun sababaraha meter ka handap. Urut handap jadi wewengkon garing. Jumlah cai geus ngurangan. Jeung cai mimiti nyeuseuh basisir anyar. Di dieu cai erodet taneu. Aya handap anyar di dieu. Cai ngalir di dieu pikeun lila sarta dikumbah lemes, handap datar. Daerah anu ageung sareng datar pisan. Tinggali tangkal naon anu tumuwuh di dieu. Tangkal ngora umur maksimal 50 tahun. Kabeh tatangkalan di dieu ipis. Aranjuna tumuwuh nepi rada anyar. Kusabab tangkal henteu tumuwuh dina cai. Sareng di dieu urang gaduh tingkat cai ayeuna. Kabeh nu tetep tina walungan kuna badak.